Gusti Rasul ngawaleran ka malaikat sauran, la haula wala quwat lain hayang keneh dunya, teu daya teu upaya jeung lain sieun disiksa, lain nangisan Fatimah, lain melang ku Aisyah, lain yang cerikan Hasan, lain yang cerikan Husain, lain yang cerikan Ali, Bakar, Umar, Utsman nangis, lain melangku Sophia, lain melangku Fatimah, lain melangku Aisyah, jeung ku Siti Maimunah, teu berat ku Abu Qasim, teu berat ku Zainal Alim, sareng ku Siti Salamah, nya kitu Siti Ruqayyah, melangku umat sadaya, dikantunkeun ku kaula, nu mawina langsa pisan, umat maot aya iman. Jalma lak Mikail sumping, lajeng uluk salam ta'dim, nyandak deui nu sejena, Mikail lajeng haturan, hen Nabi dulur kaula, timbalan Allah yang mulia, Gusti Allah tos amanah, anjeun kudu ngaos ayat, innalillahi teraskeun wa inna ilaihi raji'un, lajeng Nabi ngaos laun, sowan teunah langsa pisan, atos ngaos innalillah, teras nyaur ka Aisyah, nah ku anjeun kalawas, ayat Quran keur diaos, yeuh Nyai Siti Aisyah, anjeun teh bakal papisah, sing sabar tawakal bae, jeung Dewi Fatimah kade, Aisyah ngawaleur sopan, Fatimah nya kitu pisan, cisocana nyarek celaka, nangisna langsa pisan. Duh ama abdi kumaha, bade dikantun ku ama, saha anu ngaurukan, lamun ku ama dikantun, Gusti Nabi nya ngandika, he Fatimah putra ama, sing sabar tawakal bae, da ceurik ge moal hade, haram timbalan pangeran, mun ceurik ragrag Cipanon, ka dieu Siti Fatimah, ieu cium sirah ama, Fatimah na langsa pisan, bari sora melas melis, ama abdi henteu tahan, ati abdi teu katahan, bade dikantun ku ama,
Panginten abdi prihatin upami abdi dikantun. Lajeng Nabi teh ngandikan Nyi Fatimah putra ama ulangan cerik mangkana cicing bae heula anan. Kumaha abdi teh atuh da ama teh atos ripuh sasarengan acan punah mengpeung ama acan mulih. Duh ama abdi kumaha jeung ama teu pendak deui. Ye Nyai Elis Fatimah jaga ge urang papanggih. Dina arah-arah masyar jeung dina cukang ender, cukang panjang mata getir di handapna mata kimir. Mapai cukang ama tangtu digandeng kenca katuhu, malak Jibril ti katuhu, Mikail kenca nu tangtu. Dewi Fatimah haturan kumaha lamun teu tepang angkat dina waftu nyukang abdi mah tiba salempang. Ka ama abdi neangan milih ama teu nepangan. Ramana nyaur tur sopan teangan dina tampian. Didinya tangtu papanggih sareng ama moal salah. Sabab ama keur mere nginum ka umat sadaya. Didinya mah tangtu aya insyaallah moal sulaya. Da Allah anu kawasa kana sagala uninga. Abdi haturan karama kumaha lamun teu aya. Kamana abdi nyusulna abdi teu terang tempatna.